Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan rajekan dui reka jeung kalimah pananya. Kecap rajekan dui reka nyaeta kecap nu wangun dasarna disebut dua kali sagemblengna tapi robah sorana. Artinya kata rajekan dui reka yaitu kata yang bangun dasarnya disebut dua kali tapi berubah suaranya. Contoh kecap rajekan dui reka nyaeta aya kecap ganti. Jadi gunta ganti. Kedua, aya kecap liuk. Jadi luak liuk. Aya deui kecap leor. Jadi luar leor. Terus aya deui kecap gideg. Jadi gudag gideg. Terus aya deui kecap pengkol. Jadi pungkal pengkol. Terus aya kecap riung. Jadi ruang riung. Salajengna aya kecap delek. Jadi dulak delek. Nah terakhir aya kecap seak. Jadi suak seak. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu digunakeun pikeun nanya. Dina kalimah pananya aya kecap-kecap pananya. Di antarana nyaeta aya kecap pananya naon, aya kecap pananya saha, kecap pananya di mana, kecap pananya iraha, jeung kecap pananya kumaha. Contoh kalimah pananya. Di handap ieu aya kalimah Edo keur meuli buah di pasar poe Minggu. Contoh kalimah pananya make kecap pananya naon. Naon anu dibeuli ku Edo? Anu kadua, contoh kalimah pananya make kecap pananya di mana. Di mana Edo meuli buah? Terus anu katilu nyaeta contoh kalimah pananya make kecap pananya iraha. Iraha Edo meuli buah? Contoh anu salajengna nyaeta contoh kalimah pananya make kecap pananya saha. Saha anu meuli buah? Tah, kanggo tugas bahasa Sunda dinten ayeuna aya dina buku paket kaca 77 latihan katilu. Hideuk nyeratkeun kecap rajekan dui reka. Nah, terus tugas anu kaduana nyaeta
aya dina kaca 78. Latihan katilu. Hideuk ngalengkepan kalimah pananya ngagunakeun kecap pananya. Sakitu wae pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun hideuk tiasa ngartos, tiasa paham, sareng tiasa ngeusian kanggo latihanana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.